Tadi dinyata, sia teh tadi dinya. Goblok, Sia goblok lah nyurungkan. Teu balik atuh da sia mah berangkat ke kebun batu di jatuh alan. Aing pamajikan di tanggal tutut buah-buah keur ngidam bangun teh. Si Ujang adian deui imah euy. Suganan jadi dia ayaan atuh ah. Ya. Euy. Aduh, ieu pare teh euy geus gede pare ieu. Ieu paculeun meunang kamari panen ieu. Aduh, aing mah. Nah, aku kudu ukuran di sawah tuh. Saha teh jelema aku sampeurkeun lah ku aing tah. Woi. Hei. Hei. Oh, bening sia. Ieu ngalah tutup naon sana di kieu? Aprak-aprakan sia barek naon tuh? Nah, tutup. Dia sedang. Ah, mau. Kan ieu. Moal. Kana pahe sia. Ayo tutup. Kan ieu. Tutup paling di nu kitu pat. Arek naon atuh kekaluan? Kan ieu. Galin pare nu mana meureun? Pare-pare kudu aing ieu teh pare teh. Tuh, katingcakan pare nasi teh di degda sia ku aing geura. Arek naon? Kan ieu. Tinggal pikiran cenah berak-berakan dina pare geus gede pare kieu mah mah aya tututan bagus bisa teh. Minta we atuh kakek pamajikan aing keur ngidam. Rek ngidam rek naon pokona kanganan di nu gede pare teu menang apa-apakan sia jadi kagali pare aing tuh goblok. Oh kebijaksanaan mana mah. Naon tuh? Ah, mau di dia lo mana oge. Sia mah kali rek kalah tutut teh gali pare aing sia mah. Tong. Cek aing tong tuh di ditu sia rek ngalaman tuh. Jok tuh salah ayo. Nam. Teu balik sia mah. Oh. Di mana sia? Tah, kahanap tah kayaknya tah. Ayo aprak-aprakan nu gede pare sia teh balik. Belah mana? Belah mana tah di dinya tah. Sia teh tah di dinya. Goblok. Sia goblok lah nyurungkan. Teu balik atuh da sia mah aprak-aprakan ka kebun batu di jatuh alan sia. Tika beak cuman ieu sabaraha teuing. Teu eling sia mah. Heeh, cek nuduhkeun ku nuduhkeunna. Disungkukan sia mah. Sok di dinya ngalana. Teu balik sia mah. Masa samun aprak-aprakan kade ku aing tungguan ayeuna keneh sia. Teu balik Rasakeun sia kakek sia ku aing tingali pembahasan si aing. Boga aing boga pamajikan keur ngidam sia teh ngarasakeun goblok. Sia aing disungkrukeun tuh di kaki ieu. Rasakeun awas sia papanggih jeung sia. Deulekeun ku aing dikacak ku aing parena oge sia. Tingalikeun pembahasan si aing. Boga nangan aprak-aprakan enggak kana pare batur da sia mah. Wayahna we sia disugrukeun ku aing da kudu butuh pengorbanan naon oge kehead sia teh. Hayang kana gede pare ieu teh kira-kira hayang ngagali pare sia malin rek ngalah tutut di dinya ngalah tutut teh bae nya mah teu kabeak oge kehead sia. Aing ngalah tutut di sawahna itu diduruk ku aing di dieu sia. Mana sia jeung manehna sia. Wes angel. Iya, rikeun kakek. Cepat perepetan dititil euy. Juk aya hasil deui. Wah, hauruan ieu mah. Ya ngebeb sia teh kapuput bangun sia teh kakek. Ya, rasakeun sia. Oh, ieu saja lemana ieu, goblok. Aduh, sia mah teu karikakeun beak saung aing kabeuleuh goblok, saja lemana teh teh. Goblok, sebenarnya dina haja ieu, goblok teh saja teh. Heueuh, cereg teh. Walah, geuning si Agus daguan sia goblok. Daguan sia goblok. Ane cereg sia. Ane sia anjing sia. Cereg sia. Aing modaran aing sia mah. Lenek modaran mah aing ngalah tutut kamari ulah sia. Sia mah ngan sehat teh sia mah. Tak kitu rasakeun tah. Rasakeun sia teh balai juga sia. Rasakeun Terus sia. Uang sia. Terus sia. Bagong. Daguan head sia. Anjing teh tarik lompatna tadi kos pecang. Rasakeun si Agus samun balik deui ku aing sia. Ditayang ku aing ke penting ka mana urusan sesuatu kebakaran sia urusan anu lain deui kehead. Uyuhan sia teu modal oge. Tadina aing teh rek tahlilan sia nyalametkeun sia. Hah, goblok sia. Kalah ngadoakeun modal sia goblok. Daguan sia anjing sia. Daguan.